Pilihlah datang, peluk naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggu setengah racun. Atupan tadi ingkekeun deui, tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang, gula ingkekeun deui, ceger bae. Atuh langsung bae, datang, pukul, goler bae, misah uluna. Tinggal 2 anak, orang bagi 2. Jadi berarti hiji setengah. Nah, siap, orang balik kan, mebe balik, orang dah hareula. Atuh dah hareul. Aduh, jadi mak-mak-mak lapar teh atuh, teu kebel molotot. Molotot kabehan, mun dia molotot mabok kitu. Aing mabok ye. Mabok-mabok nang racun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu, jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh. Nu hiji dibunuh, nu 2 mah ku racun. Teu kebel Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya. Jupan ngagoler ieu kabeh di luar. Naon ieu? Emasna area keneh, jelema ngagoler kabeh. Munajat ka Gusti Allah, Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia. Kabeneran nu ku abdi geus diserahkeun, embung dibaturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu? Kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia? Dibere ilham sakumaha tadi tah, dunia mah ujung-ujung nama kos kitu. Tuh nu mantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama, ka Golkar. Kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat, tanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Dalam rangka dakwah Kangjeng Nabi, dakwah khufyah. Lalaunan dakwah teh beres terus Kangjeng Nabi door to door, tilawang kalawang. Dari seorang ke seorang, lalaunan Kangjeng Nabi. Terus di pasar-pasar, di kerumunan-kerumunan manusia, dakwah na Kangjeng Nabi. Ya Allah, kita nyampaikan bahwa pangeran teh Allah, kita nyampaikan bahwa anjeunna yakni Kangjeng sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ih, Kangjeng Nabi dakwah teh horenganan dicaci maki. Diciduhan Kangjeng Nabi teh, dihalang-halang Kangjeng Nabi teh dakwah teh. Geus puguh penghinaan ti kafirin terhadap Kangjeng Nabi lain sakadar eta. Kangjeng Nabi dihadang supaya ulah dakwah. Geus puguh cacian jeung makian mah. Diciduhan mah dibura Kangjeng Nabi geus biasa. Kadang pelebah pelnah Kangjeng Nabi keur sujud di tendeunan kotoran onta dina pundakna. Dakwah Kangjeng Nabi Masya Allah. Mata urang kuari sebagai penerusna kakarak diomongkeun memang atuh ulah sok haju muringkak bae. Abong-abong boga besi teh. Tenang bae heula. Geus biasa jelema deuk diangkat ku Gusti Allah, dicoba heula mentalna datang ka mana. Dek dijadikan kiai ku Gusti Allah dicoba heula. Nyaan ieu teh jadi kiaina dek nuju ka aing apa dek nuju kana dunia? Dicoba. Lantaran Kangjeng Nabi na baheula kos kitu. Dipanggil ku Abu Jahal teh, "Mat, lah geus kieu bae kuari mah, sia ulah sok haju ngajakan kitu bae. Kuari mah aing mah dek nanya bae ka sia mah, da sia alo aing. Ieu sia ngajakan kitu bae tah pilih bae, dek hayang jabatan ku aing dijenengkeun sia. Dek hayang harta aing dek kumpulan jang sia, dek hayang awe pilih awewe anu mana." Lamun urang dikitukeun mantap. Entah dikitukeun ge jangan proposal urang nyieun ka ditu. Masya Allah, kakarak kandidat datang bae kandidat geus bekah liang irung. Asana kabangun ieu dapur mah ieu. Sial tak kiai. Bloon jasa panceunah deuk ngahayukeun agama edan kok geus kitu mampir heula. Atuh lambat mah dakwahna. Tuh Kangjeng Nabi mah kos situ pilih ku sia mah. Hayang jabatan, milih sia dijenengkeun di mana ku aing sia hayang. Hayu, jaka kawasan aing Mekah mah. Hayang harta,
aing ge kumpulan atau nu aing geus dibikeun kasih asal tiang ulah ngomong bae riben aing mah kasihan atau hayang awe pilih ku sia awe hayang hiji hayang dua hayang tilu potongan nu mana bebeda ka uwa ka emang ka dieu ieu teh emang sia masyaallah datang ka kos kitu geus dihadang dicaci dimaki diroga hala Kangjeng Nabi teh hese bae terus bae ditawaran fasilitas tetep bae Kangjeng Nabi memang ai disebut teu butuh abdi magana dunia atuh Jawa meureunna dahar maosok ngan abdi mambung kitu kene jabatan be mang dibere jabatan teh sarua jeung di Bang Baluhan pundak abdi teu hayang abdi mah adapun awewe air sebar-sebayangan mang abdi mah teu sambarangan lamun cak Allah henteu mah henteu bae henteu abdi mah teu narima Kangjeng Nabi mah masyaallah Kiai Kuari jauh jasa insyaallah madak baca ta riwayatna jang contohan urang pancenah ulama teh warasatul anbiya orang jerona mah warasatul firaun itu isi urang madak teu sejuk deket kiai teh urang ka ditu yeuh ka guru moal aing moal ka ditu emang kunaon nyana keur ngajakan pilkada si eta hareudang malah teu sejuk urang ka ditu yeuh ka imah guru yeuh urang ziarah minta berkah mung aing kunaon kita mayaran Avanza sia nyana kredit guru kurang duit teu betah paduan urang ka imah guru yeuh ulah mung aing mah sia ka ditu bae kunaon guruna yang kawin deui cenah cek jeung pangeangankeun cenah nu bahenol teu kos kitu awat teh guru lain lepak tadi ceng pilkada mah pilkada bae si adek milih ka mana atuh mangga bae hiji ulah sok narima kana pemerena kadua lah ulah diilueun kos kitu mah sia memilih pantiis murid tiis awas ya mun teu milih kadinya ngisin-ngisin mama mendingan digantung mama kos kitu mah lain iskeun situasi masya Allah ada purnyana datang atau datang lu masalah aja silaturahmi. Waalaikumsalam abdi boga perniatan ye deuk hayang jadi bupati. Oh bagus bae ngadoakeun atuh sing bener mingpina meujeun akan ngomong sakitu. Ieu mah hajung SMS bener kan pun SMS kan? Beres. Haju diancam mal dia ku murid sia lamun teu milih ka si eta. Geus aing mah pepegatan datang ka dieu. Tolak 3 aing jeung sia. Kiai Barloon. Tendele Kangjeng Nabi masyaallah kabita ku pamerena ambay-ambayan ka ditu gas ulah dijadikeun padoman kiai kos kitu mah lantaran teu ngajakan sejuk nungtun ka Gusti Allah asal teu nungtun ka Gusti Allah gas urang mah pokona mah kantong mah wauh kebo bae jeung kos kitu mah ulah wauh sapi kebo bae geus nah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah teh kos kitu per pahit tapi Kangjeng Nabi murigis atuh instruksi ti Gusti Allah kaula teh kita nyaritakeun nauhidkeun manusia ka Gusti Allah ditungtun manusia Allah anu nitahna kumaha bae pasti ditangtayungan ku Gusti Allah acenah paeh meureun geus waktuna kudu paeh lamun kos kitu mah urang boga tekad mantep jasa iya kuari kan nu pinter mah loba nu yakin nu hese cek Tuhan Syekh Abdul Qadir neangan nu pinter hiji 1000 datang babari jasa tapi neangan anu jujur 1000 nu pinter neangan nu jujur datang hiji geus jago Allah karim nah ya Kangjeng Nabi teh dakwah kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kangjeng Nabi dihina Kangjeng Nabi dicaci maki lah mat ulah sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran mat kamari geus aya instruksi ti Gusti Allah fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi baliran Muhammad cek Gusti Allah datang ka ira datang ka nyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an datang ka nyana ngomong teu nyaci maki pangeran
datang kanyana ngomong teu nyaci agama tah kuarimah balieuran tinggalkeun instruksi pertama instruksi kedua ieu وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَلَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Nomor kedua Kangjeng Nabi titah ngabalieuran ya nya titah ninggalkeun untuk sementara lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain. Ditiiskeun heula situasi jeung kondisina. Pantugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieuran jeung ninggalkeun teh untuk sementara. Kamari kesementaraanna datang ka hatta yakhudu hadisan ghairi. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Datang ka teu ngomong nyaci maki, datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an. Datang ka nyana pindah omongan, datang ka dinya. Kayak datang deui anjeun Muhammad. Pertama, nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah. Wazar ai utruk. Tinggalkeun sementara. Alladzina taqadu dinahum, jelema-jelema nu ngajadikeun agamana ya di agama Islam alladzi kullifu nu nyana dititah asup agama Islam endahan dijadikeun la'ibau walahwa keheureyan. Bentuk keheureyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah. Bentuk kahinakeunana melalui penyembahan patung. Dihirupkeun ku Allah, disehatkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, aya nyembah ka patung, bloon, goblok, tolol. Coba diayakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, dimumule ku Gusti Allah salilah huruf teh kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu. Diurus ku Gusti Allah, dihirupkeun, disehatkeun, diberi fasilitas ku Gusti Allah, kunaon tuh nyembah ka jabatan. Kunaon teu nyembah ka harta. Nah, ieu dua ya nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai la'ibau walahwan. Heureyan, lalagaan. Nomor kadua wa gharrathumul hayatud dunya. Anu nipu ka manehanana gemilau kahirupan dunia. Anu dideuleu teh kemewahan dunia ku mata kasat. Anu ditudag teh kenikmatan kangenahan suara anu ditampung ku ceuli. Anu diudag teh kasengitan dunia zahir ku irung. Anu diudag teh kaladatan makanan minuman dan lain sebagainya. Nah hanya dunia. Tak eta Muhammad cak Gusti Allah jelema nu ngaheureyan agama dijabikeun sebagai lahwan wala ibad tinggalkeun sementara. Nomor kadua jelema nu kabongboy ku dunia tinggalkeun ulah dituturkeun acak-acakan nih nuturkeun kos kara itu. Masya Allah ieu konsep yang urang memeh perang teh kos kitu tah memeh turun ayat perang. Ya Allah ya Rabb. Kahiji nomor kadua maksudna laiban walahwan teh ieu ittakhadhu ma huwa lahbun walahwun min ibadatil asnam wa ghairiha dinan lahum. Nyembah ka berhala sebagai agama nomor kahiji. Nomor kaduana ittakhadhu dinahum alladzi kullifuhu wa du'u ilaihi wa huwa dinul Islam lahwan walaiban aisus sakharu wastahza. Nyana teh ngahina ka Al-Qur'an, nyana teh ngawelewe ka Al-Qur'an, nyana teh nyaci maki Al-Qur'an. Tah eta teh lahwan walaiban, laibau walahwa. Besi cak Kangjeng cak Gusti Allah ya, wahai bangsa, wahai ibad, wahai hamba. Besi sakadar dongeng di zaman Kangjeng Nabi dibuktikan ku aing sia di tahun 2000 dibuktikan Denmark nyaci maki Al-Qur'an. Tambah deui Setoni Rusdi nyaci maki Al-Qur'an jeung Kangjeng Nabi. Tang-tangan baheula ku kitu Humaini Ayatullah Humaini datang ka kuari hirupna teu puguh karuh. Emang kumaha gitu teu boga keterangan Salman Rusdi. Pernah kunjungan ke Mesir ge lantaran Mesir mah kitu geus kacaplok ku Amerika rarasaan teh hampir terbunuh balik deui nya ka Amerika.
diberi hadiah Nobel ku Amerika teh bahwa inilah manusia yang gagah, yang berani, tidak takut-takut mencaci maki Al-Quran dan Muhammad, diberi hadiah Nobel. Masya Allah, nukara itu diberi hadiah Nobel, diamankan, diberi fasilitas kuari di Amerika. Nu kamari deui di Denmark sarua bae, tambah deui nu kamari. Masya Allah, nu mantek lamun urang ningali ka tukang setik bajos bus eta teh pernah ditimpah ku sendal, di tempat ku sepatu teh suatu penghinaan. Panjelemana eta teh dibawa ke Amerika. Waktu di Baghdad ditimpah ku mahasiswa jager. Eta teh balesan daripada nyana ngahinakeun terhadap Islam. Sebab di Irak saat eta kumaha begitu disidang di Amerika kan teu ditayangkeun kan di urang teu meunang. Emang kumaha kitu di Baghdad teh tentara-tentara Amerika teh ngumpulkeun Al-Qur'an, dicaci, dimaki, diciduhan, dikiihan, dibelem, dilengkahan. Deuk kumaha teu marudahna coba mahasiswa di Irak, mahasiswa di Baghdad. Nah, kabeneran kunjungan ka ditu timpah maka sepatu jeger. Cukup penghinaan sakitu ceknya untuk balasan. Kumaha eta? Panggilkan ke Amerika, disidang. Kumaha nasibna? Nyana tetap mempertahankan Islam. Teu kumaha nyana tegentar saya ketik acan. Begitu dibunuh, bunuh saya. Yang penting agama Islam luhur, ya'lu wala yu'la alaih. Jadi orang lamun neuleuh keberanian orang Baghdad bandingkeun jeung urang datang ka mana coba urang. Kuari nyana nu nangtangan Amerika luar biasa. Goyang Amerika di tangtangan ku Baghdad. Datang ke kuari can pulih perekonomian Amerika teh gara-gara hanya seorang Saddam. Seorang Saddam teh bisa ngerubah transaksi minyak tina dolar karena euro. Kabakan Amerika, target bunuh Saddam. Tahu masalah? Cek Saddam teh saya mah dibunuh juga hanya untuk bangsa, negara dan agama. Tah ieu urang keur carita kawawanenana bae. Nang tangan Yahudi teh datang ka kos kitu batur mah bandingkeun jeung urang Cikupa. Datang ke mana urang mah? Nang tangan ge tuh jauh bae. Lamun di deukeutan mah boro-boro ku Amerika ku Obama kakara ku lurah ge. Mangga. Kakara ku camat ge mangga. Kuari target deui Iran. Sebab naon? Dek ngerobah transaksi tina euro kana dinar. Otak manusia datang ke kos kitu. Cek najet sekarang kita alihkan. Nyana geus ngarancang. Mungkin iya, mungkin ngagos doang ke Amerika. Tidak usah pakai dolar dan tidak usah pakai euro. Sekarang kita pakai dinar. Kelabakan kedua kali Amerika. Iran target kedua cek Amerika. Uji coba. Israel jeung Palestina. Bom nomor kahiji Husein. Hasan, Husein, kemudian Ali. Boga tilunya. Kakarak dilalagakeun doang ku Iran teh. Wah, Husein ya. Lalagaan anak batur mah kos kitu. Anti Yahudi, anti Amerika. Urang ka Iran. Lamun teh amah, ieu urang lain urang Indonesia. Meureunnanan mawa dolar teh dihina ku nyana lantaran urang Indonesia ngan neuleuh doang kabeungeut. Hartina di dieu mah anti dolar. Sedangkan urang kabehan mawa dolar di dieu waktu ka Iran teh caknya geus anti dolar kami mah. Anti ka Yahudi, anti ka Amerika, anti ka dolarna. Wah rajasa negara mentak target Amerika. Ye, cak Iran, kami ge targetna ngancurkeun Amerika. Ieu mah keur lain caritana naon? Carita wawanena poha rajasa. Bandingkan jeung urang sebagai bangsa Indonesia anu geus luhur jasa di bawah ku Bung Karno. Kuari pelepes terkenal Indonesia, negara terhebat korupsi. Ieu geus muji syukur bae ka Gusti Allah geus berarti geus. Penggede urang sakedeung deui tinggal ngancrok doang ka dinya. Asana mau ngubrus sajeun guku. Aduh. Atuh lamun mau ngubrus aja pojali ngubrus sarua bae. Aduh. Masya Allah. Tah, ieu keur carita wawanen. Diadukeun Syria. Wah, kabar ka urang teh goreng jasa. Urang teu nyaho aslina di ditu. Membabi buta Mesir lantaran
eta teh bonekanya anak ternyata boneka dek hantem tuangna anu tadi nama dianggap ku Amerika teh sekolah di Amerika dididik di Amerika dijieun pelornya supaya jelema Mesir teh Amerikais ternyata dek ngabangun negara Islam nya di Mesir perangkeun ku Amerika diurang asal berbau Islam bae tah Gus Dur berbau Islam lengserkeun kuda dibawa ke ditu Amin Rais bagaimana saja caranya tidak terbukti datang ke kuari di sidang naon Gus Dur lantaran berbau Islam lamun kuari aya kiai ya diangkat ku masyarakat Indonesia jadi presiden misalnya haju manehanana bener-bener menyuarakan Islam moal kungsi saminggu nasib kedua lengser deh bae asal manehanana tapi lamun mainna kuat perang mantan cek urang mah maningan Oma Irama Oma Irama mah geus jelas nya mah geus jelas pokona mah pilihnya na ketika jadi presiden Amerika ngomong nyerang cak Amerika cak Oma Irama serang ribut nya mah ngagitar bae cak tentara sial-sial teuing aing paeh ngana ngagitar aduh Masya Allah endahan darah muda aku nyana di kieu-kieu beres sama Irama ieu keur carita Kangjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan masalah heulanan Masya Allah nah kadua kari wazaril ladzina takhadzu dinahum tinggalkeun ku ajan Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma nyemah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim nomor katiluna kudunya heula hakna dina agama kudu kumaha nu sabenerna hak dina agama adalah allazi yansuruddin li ajli annahu qawmad dalil ala annahu hakul wa sidqun wa sawabun tanjerkeun agama ulah lalagaan ulah aya laibu walahun dengan cara argumen-argumen Islam dalil-dalil kekuatan Islam tanjerkeun bejakeun haram halal iyalah nu bener iyalah nu salah iyalah nu halal iyalah nu mubah bejakeun supaya masyarakat nyaho oh ieu haram oh ieu halal kos gitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana terus beja-bejakeun nah kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang agama teh ngan saukur dengunganna doang jero nama aya muatan-muatan lain agama fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhdhil manasib warriyasah wa gulabatil khasmi wa jam'il amwal fahuwa nasaruddin lidunya hilak bakal cilaka anu didengungkeun mah agama kunyana nu diomongkeun mah agama label agama moto agama misi suarana agama tapi horeng di jero nama liat tawassalu bihi akhlil manasib ngan sakadar hayang agung doang golongan organisasi supaya kadengena gede atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkeun dirina kahiji tahta kahiji posisi riasa atau golabatil khosmi perseteruan germejena perseteruan ieu organisasi atau parpol digedekeun ku urang nama Islam lah hanya untuk persetuan dunia atau wajamil amwal ngan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeli sekupi kabeli apansa yang kabeli anu tak ieu make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin lidunya ieu mah bakal cilakaning cilaka kuari pas jasa ayat ieu lamun aya jelema
di parpol make Islam, padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang, padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan, padahal misina hanya untuk golongan, padahal misina hanya untuk dunia. Baik karena agama. Nah iya hilak bin hilak bin hilak bin hilak. Tete asup kana ayat ieu. Wadzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun ku maneh wahai kiai jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sekadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekedar ngagedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jangan sekadar nganterkeun kana mansib, jangan sekadar nganterkeun kana riasah, hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam, tah tinggalkan wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba walawa, tinggalkan ulah mimilu kos kitu, kecuali orang musyawarah kabehan yu urang nyieun partai politik napas Islam, siapkan ku urang sagala-galana, ulah aya semu-semu di dinya teh, tangan kurang jang pemimpin partai saha, jang ketua saha, jang wakil saha, jang bendaharana saha, jang seksi itu lain-lain sebagainya saha lu teger dina agamana dengan maksud kadanan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ke Al-Quran ke Islam atau minimal dikasupkan beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkan ke orang kadinya, siap orang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan orang nyeun partai politik, orang mah Islam bae, presiden mah deuk saha nu penting urang mah kajungjung agama Islam, tah lamun aya kos kitu dukung, lamun eueuh wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba wala, tinggalkeun contoh kuari zaman petilu, waduh gambar nage Ka'bah pahara jasa, aduh hayang non gitu ngaranna dipilih datang ke gambar nage Ka'bah, bagus lain lumayan teh boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia henteu goyang mangke koma imah oyag-oyagan, wow suara P3 Soeharto datang ka ngeluh, mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang, padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar, matak jahat jasa Golkar. Tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae presidennya tetap Soeharto, nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya, urang rakyat atuh kieu bae sarua. Apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara teu teu aya, boro-boro diasupkeun kemanusiaan yang adil dan beradab ge deuk dileungitkeun, henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab, eta bae atuh perkuat teh eueuh eta sakitu sahengna petilu teh ganti ku ari mah ku bintang merosot, waduh salah ye penataan politik gambarna bintang salah, naik deui petilu teh wabah deui geus jaho jerona teu beres, muncul deui PKB, muncul deui PNU, muncul deui berbagai partai-partai Islam, hayang Wahabi PKS, pilih ku sia PKS moal usoli ka dituna, moal marhaba sia ka dituna, sing hades sia ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS. Pancana kiai nyaho aing cak Gus Dur, kadeleuna doang jenggotan bagus, sendal non gara-garana calanana kahandap, wow ongkos Sunni luar biasa, jero nama Wahabi meles mata kadeuleu bae kamari pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan, padahal eta PKS eta nu kos gitu teh runtuh PKS, yes bohong berarti. Lamun di laluhurna bae kos kitu komo kahandapna deuk ngomong naon sia, emang tiba heula ge teu bagus. Geus puguh partai FAN Muhammadiyah tama kos kitu mah urang geus teu asing deui, ngahiji di dinya jeung Persis. Ieu nu didukung ku NU PKB eueuh Gus Duran, atuh kan kamari ieu ge ngalawan nya ka Gus Dur.
dek nu mana deui pilihan urang ku ari mah geus engke mah urang mah ta sirana siratu mana atuh dukungan urang Golkar penjahat agama mah Golkar loba kiai nu tiges leku Golkar baheula ieu mah kenyataan bae ulah kasinggung Golkar mundur balik bae ku bari ngaji kos kitu kaayaan Golkar mah P3 penuh tipuan dahsyat jasa nipuna PDI atuh tah manggeus kanyahoan ku urang henteu bau-bau acan ka agama bau ge henteu komo teu leumbah bau ge henteu ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu nah carita partai mah kos kieu di urang mah carita partai organisasi ku ari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur diomean teh berangkatna maknya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku atut heran aing mah pancen adek galuhurkeun agama kok bisa dibeli ku atut konde bisa meuli atuh aing mah NU teh kumaha da ti luhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh geus teu kudu nyaho ka jerona lebam kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah tah di jerona NU teh nu mantap kajenting lawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah tapi kos kitu kaayaanana nu mantap lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik mah cenah ge kula mah teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus mendingan milu ulah geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana keur acak-acakan ku ari ieu mah keur carita eueuh ceureuh kabeh di organisasi agama hanya jadi lipstik doang artina lipstik teh gincu jadi hartina gincu teh kieu biwir teh dibeureumman bo bagus amat barang kana cai hideung orang biwir sia geuneuk sial sawaing kadeuna beureum teh eta kos kitu agama ge kos kitu bagus yuk agama barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk geus puguh parpol mah tah wari urang sikap urang kumaha nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan di organisasi geuneuk agamana urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun partai-partai tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi urang mah urang bae ngaminan bae geus silananan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan per napas urang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikan kurang nyolok urang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uni ngalain nauni gak bisa dijabok ngaku sia ambil dia nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilnya dibere mobil cek malaikat jabannya ya anak buah seret kana raka seret ieu masuk Golkar diseret pasti jasa bae pokona aing mah geus pastikeun jasa lantaran tah ngacu ka ayat ieu la'iba walahwa zaril ladzina tinggal eta teh lalagahan ngomong agama di Golkar teh lalagahan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhadhu dinahum laiba walahwa anya teu kadenge ku cilisia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu ka bener ieu mah keur carita ayat deuk ka mana lumpat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae ade kieu petiga yai cek malaikat nun kula yai masuk petiga sumuhun maksudna wow agama
beneran bener nyaho setengah naon bae atuh nu petilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina teu aya ajupan yai nyolok bae sekupi cek malaikat zamannya sarua seret nah, rada ke tengah ieu rada ka tengah Kiai PDI Yai ya nyahon teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudna rek naon eta teh rek ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lah ibawalah seret ieu mah jelas jasa ieu seret sareret kabeh aduh ieu mah geus lain ni seret ka tengah teh melebes Ikir carita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partaina aya eueuh anu teu laiba walahwa artina laiba walahwa teh tadi teh liat tawassalu nyana nyieun cukang lantaran melalui agama akhdil manasib hayang pangkat wariasa hayang jadi pamimpin golabatil khosmi debat supaya menang jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana nah iyalah anu nasaruddin lidunya agama dipakekan dan dunia kumata wazaril ladzina takhadhu tinggal Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sing hade. Abah ulah engke urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil. Saurang mengkan. Ya Allah, ieu timbangan urang di tengah dihisab. Gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh. Wah, tuh kiai urang tuh. Kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh. Nu baheula make jubah teh tuh. Udeng-udeng na gede teh iya coba dideuleuh ku urang horeng diseret cak anak buahna yai bae diseret ku urangnya aduh ngaringis jasa ieu ayat ya karim masyaallah eungap ieu si gade ieu teh kakarak memeh ieu teh memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalieur untuk sementara kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang lain kudu urang ditinggalkeun lain perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah jang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji salat geus aya nu kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya ngadoakeun beusi salah ieu beusi salah urang mah nyekeran Al-Qur'an mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana babari urang ngajawabna sia resepna ka mana urang mah ka Golkar nu mantek resep ka Golkar sia kunaon aya karasana urang tuh karasana ban kaganti bae sakjana teh tuh kumaha sia bae geus ka teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia mun nanya mencan kos kitu batur los ya kaditu geus teu kudu kumaha salametkeun yeuh tah ayat ieu tah awas ya pemilu nu bakal datang lamun sambarangan ieu kacaplok ku ayat ieu sia aing mah ngabejakeun doang ieu sia aduh mangkaning Haji Pudole geus kontrak politiknya aduh lain nyana bae loba deui ngan teu kudu disebutkeun ngan nyana bae nu digigir Insyaallah wazaril ladzina takhadhu bolak-balik bae mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa tinggalkeun ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyannana teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyaan melalui agama padahal jang dunia tinggalkeun moal beres sukos kitu mah hiji panjang gini teh caritana cukup beula sakitu wa gharratsumul hayatud dunya tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia
nu dunia nipu kamanehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak ngarau kusiku cek urang Bandung mau tuh hese moal kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama ieu mah kusiku atuh acak-acakan. Nah nu dideletingan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar ke belah ditu nama hayang rarau dunia teh belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri geus jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masyaallah. Iya tinggalkan jelema nu kos karitu cinta dunia mah. Kobola mun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah. Tinggalkan jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia. Tinggalkan moal beres ya hirup sia kos kitu mah. Kurang kumaha jelas Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Terlena ku dunia jabatan aya di aing pangkat aya di aing wilayah aya di aing kekawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing sia mah ngontrak kabeh ge hayang awe nu mana bae siap nu mantap cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana teu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayang nyaho jerona kos kumaha nanti aya teu kudu jauh ke Jakarta aya dek dibangun hotel di dinya deukeut genjang aing tuh dak kabeh kos karar itu. Nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama tinggalkan. Nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkeun. Mendak Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silahkan jang aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa. Istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajengkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah baik per jam, per detik, per menit, per hari dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Jelema lampang usap cager. Jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiup pop beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari tau geus kos kitu. Jelema batuk bae, aeron ge, ieu kula cenah batuk bae, tiup, puh. Coba kurang, kurang ya, batuk bae, tiup, puh. Aduh, manjur jasa, manjur kene tah ge. Ngan ku Kangjeng Nabi Isa memanjur cager, ku si kiai eta mah bae, manjur kene tah ge. Teu hese deui. Ulah deui bae ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah. Ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul
dibere mujizat anjeun moal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji we Allah moal kuat ulah milu henteu ulama neuk milu bae ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta juga sapoe kadua poe kan lapar Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 meulingan roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek ke Kangjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu akbar nyana juga tukang nu 3 teh dihakan hiji di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu akbar nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik mah sok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui waduh cak Kangjeng Nabi Isa Allahu akbar beres karak ngahari cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2 kamana hiji di dukanya pan kula mau salat tah tadi puguh geus dahar ku nya bandan ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba eta Ki Golkar teh kitu teh pokos heueuh cak Kangjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mau salat bae di gigireun tuan kadang Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho zahiron wa batinan geus kadeuleu ya cak Kangjeng ieu tes ku aing sia yes, orang berangkat sejeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya yang nu maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae geus cek hebat jasa ngomong hebat galeuwihan Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar hayang nyaho nya mah babuk bae habek pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah berangkat deui sagesa berangkat terus lapar sagesa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak doang ngegoler tepak deui asak menang mangga nyana ge molotot bae cak cenah hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cak cenah kos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan mun jelema cak cenah teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cak Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon bae he dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei tucal go udang deui geus berangkat cukup nyana tercengah kieu babu eta ilmu pohara ta ilmu luar biasa cak nyana teh bo paingan ditadakwah orang boga ilmuna heueuh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambah habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos Ki Golkar kos teu boga salah nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu tuh kula mah kumatuan bae atuh kula mah akeup ke naon cek jalan ayo guys Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak das cai teu oyag-oyagan cai lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyag cai nyana ngahuleng we
ceknya ente bener ente duka tuh masa sugan nyaho anu ngadaharna ente berarti kajenteng paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu pugunya ho di partai TU agamaan agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling di handap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih keneh gideg keneh mah cek Kanjeng Nabi Isa ieu masih keneh moal waka ngabejakeun saha atau tengah teu si kula mah embung tegerawat cek Kanjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak aya geus nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu. Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kanjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kanjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cak Kanjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang bagi 3 ieu tajang ente ieu jang anak Kanjeng urang misah di lah geus lah bang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kanjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah ulah ngaku kayaknya ngakunya hula cekna tuh ku hayang emas teh cek Kanjeng Nabi Isa sia bener ngaku cenah kula ai sia ngaku mah geus tah nu 2 jang sia atuh sia ngadahar roti teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kanjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah 2 cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan teh pan alhamdulillahnya nama. Emas, geus ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah. Ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus, komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara. Keur mejeuna ngalamun kitu jol bae, aya garong tiluan. Pedang geus dikikeun set. Naon eta? Emas. Nusa? Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi. Ieu beheung tarohana. Mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi beung. Cek ngana dedek sugih teh jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main geus mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga 2an lain 3an bagi 3 mangga jadi garongna 2an bagi 3 nya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong. Nah, ieu mah salah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat. Ayo. Itu mangga cek teh. Ya otomatis anak buah garong teh ka ditu. Di jalan nyana ngahayal. Aing deuk meuli dahareun lah, geus bae mantep jasa diracun wae. Geus jana dahar paraeh ku aing kabeh. Mantep biasa. Kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya.
ceknya nangis baik ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi dua siring hiji setengah oke cek dana ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmen nya sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta kos Lila datang, peluk naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggu setengah racun. Atupan tadi ingkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang ulah diingkekeun deui, ceder bae. Atuh langsung bae. Datang, pukul, goler bae. Misah uluna. Tinggal dua anak, urang bagi dua. Jadi berarti hideung seuring hiji setengah. Hah, siap, urang balik kan meme balik urang dah hareula. Atuh dah hareul. Waduh, jadi mak-mak-mak lapar teh atuh, teu kebel molotot. Molotot kabehan, mun sia molotot mabok kitu. Aing ge mabok yeuh. Mabok-mabok nang ngaracun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu, jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh, nu hiji dibunuh, nu dua mah ku racun. Teu kebel Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya. Jupan ngagoler ieu kabeh di luar. Naon ieu? Emasna area keneh, jelema ngagoler kabeh. Munajat ka Gusti Allah, Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia. Kabeneran nu ku abdi geus diserahkeun, embung dibaturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu? Kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia? Dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos kitu tuh nu mantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3 kudu ngajual ke PDI kudu ngajual ke partai kudu ngajual ke kandidat hina amat tanya sekedar menghasilkan nu hina agama nu mulia dijual kadinya naudzubillah min zalik wa min zalik mantak ayalah ayat ieu wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi teger mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi teger mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh masyaallah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anat melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge ka dieuna osok dibabawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah di dinya ku Gusti Allah dicoret sia ku aing di nonaktifkan
ih pugu barang jorek kan kudu dibagus-bagus bae pugu bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jorek dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri ku ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabuk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masyhur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun ye dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah. Pasal ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh gubernur berangkat nanya kumaha teh eureun nya jadi gubernur Sesiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad kulantaran manehna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna kayak geus jadi wali kakarak berangkat di Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna sungguh tuh nak naon sih jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana manya kiai modal sia ye da ceng pikri tuh ya Allah ya Rabbi ngorot sumul hayatun galak gasa dunia jadi orang teh okos kudu bisa kadeulina mah okos resep padahal teu gitu ulah padahal mah urang teh resep kadeulina kos henteu tipu tah maksudna nu bagus mah kadeulina resep emang bener resep ai urang mah lain emang kadeulina resep padahal mah bener-bener resep atuh sedang tah mah kos kitu mah pa bisa-bisa hirup jeung Allah Allah nu maha ningali Allah maha nguping Allah maha uninga per detik datang ke urang maot didelekeun ku Gusti Allah sing hade urang gulak-gilek diri urang ih sing hade jasa sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an dititipan hadis kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dua jelema tinggalkeun Muhammad tapi kaditulah wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa dzakkir wallahu a'lam.